Aing rajin balik titah gegero. Yes, aing era atuh yang mau kubatur euy. Manya datangnya bagai gegero. Ih, parahna. Roy, burukan atuh. Dia gerak temi lalila. Ih, ieu ini pan iya geus beres atuh. Mun gandeng hayu we ieu mah gandeng. Ya we titah gawe coba. Hayu we ngeceplak. Kan bae mau pakai adi lembur manton mak. Tuh si teteh titah. Ih, yeuh Roy. Si teteh mah datang salakina ti panyabaan, mak era ni tahna. Atuh kan baik lah. Ih, nya urang teh era ku salakina geus mumpung aya Roy. Manya tempo atuh tingali mah lalaki. Keun bae. Badagna mau gegero. Mantuan indung mah moal matak era, moal matak pamali. Tuh, tingali diparalongkeun. Keun bae. Roy, sok eta paekeun tuli ditutuh nanu panas. Gandeng. Engke ye poe bajunya. Oh, we ieu mah. Ih, budak teh teu kau privat matahan ku indung teh. Poekeun baju teh poekeun. Poekeun baju. Itu si teteh mah. Wah, keun bae si teteh mah daya salakina ti tadi ge. Itu tuh. Mana? Ih, budak teh ngurus tunjung hanas indung meuni geus atoh. Ai kieu mah ku indung-indung keneh atuh poe teh.